Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Pelangkung dipayun ayo orang sami-sami panjatkan puji sinareng syukur ka Allah anu maha bubur, anu manangan tengah parantos mudroh sareng irodah ka urang sadayana kana tiasa kempel ngariung dina ieu tempat anu mulia, dina ieu masjid. Kukudroh sareng irodah mantena urang tiasa kumpul dina ieu tempat. Lamun ta aya kudroh sareng irodah mantena urang moal tiasa angkat kana ieu tempat, moal tiasa tolabul ilmi anu dipardukeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta mapras saya sholawat sinareng salam mugia tercurah limpahkan ka baginda alam junjungan tertinggi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba tabi'ina, dugi ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mangkana dugi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada bapak sadayana, urang sadayana hirup di alam dunia teh eueuh di iwati hayang menang kebahagiaan, hayang menang karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab jalma moal bahagia, jalma moal aya dina kabungahan, moal aya dina kanugrahaan, lamun seut eta jalma teu meunang karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenaon cenah supaya urang hayang menang karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ku Kangjeng Rasul dipasihan resep. Lamun urang hayang menang karidhoan Allah anu buahna bahagia, tah mangka urang teh kudu takwa sareng Kangjeng Rasul. Eueuh deui lamun urang hayang menang karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala, mangka resepna teh kudu takwa. Sok lamun urang nyieun kueh, nyieun bala-bala, kan aya resepna. Teu asal-asalan diaduk-aduk eta adonan teu. Lamun taringuna sakitu, bungguna sakitu, nyieun kueh oge kitu aya resepna, teu asal-asalan. Kitu oge kahirupan lamun urang hirup hayang bahagia dunia jeung akhirat, mangka resepna ge surga jeung Rasul takwa. Naon cenah ari takwa teh? Ari takwa teh imtisalul ma'murat wa tinabul manhiyat. Migawe kana sakabeh parentahan Allah ku hate anu ikhlas taat ka Allah, ngajauhan kana larangan-larangan Allah, ningalkeun kana sakabeh pamaksiatan, bahkan heueuh hiji kana eta pamaksiatan teh. Tah kitu jelema takwa. Jelema moal bisa takwa lamun seut eueuh keimanan. Jeung moal bisa takwa lamun seut eta jalma hanteu mere kamanfaatan ka sesama. Naonnya aya hubunganna cenah jeung keimanan eta katakwaan teh. Jalma moal bisa takwa lamun teu boga keimanan, tapi jalma iman geus pasti takwa. Tah eta keimanan teh
jadi pondasi, jadi ciri dina katakwaan. Saur Kangjeng Rasul dina sapalina hadis, lamun jelema geus takwa pasti ngabogaan ciri ieu. Mana khoslatan la saya afdalu minhuma al-imanu billah wa naqlul muslimin. Lamun jelema takwa, jelema geus aya katakwaan dina hatena, pasti eta jelema dina hatena teh boga keimanan ka Allah. Seujeuh pasti bakal berehane ka jelema. Sabab Kangjeng Rasul ari anu dua perkara ieu nyaeta iman ka Allah jeung mere kamanfaatan ka sesama, nyieun hade kadulur urang takatatana urang. Eta teh la saya afdalu, hanteu aya hiji perkara oge afdalu minhuma anu leuwih alus tinimbang anu dua ieu. Mana anu dua teh ceuk tadi al iman billah wa naqlul muslimin. Kahiji iman ka Allah, nu kadua nama mere kahadean, mere kamanfaatan kadulur urang sesama Islam. Ngomong masalah iman, tah iman teh ini pas waktu Kangjeng Rasul Isra wal Mi'raj, iman teh dibagi tilu. Anu kahiji iman sa keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq mah tong ditanya deui eta mah. Keimanan anu sakitu poharana. Jalmi anu pangpayuna iman kana kejadian Isra wal Mi'raj teh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq majek Abu Bakar Siddiq. Kuring majna leuwih ti kieu oge rek imane ka Kangjeng Rasul. Sabab eta Abu Bakar Siddiq geus aya cinta ka Kangjeng Rasul dina hatena. Sabab lamun urang cinta ka Kangjeng Rasul geuning saur tadi saur Kangjeng Rasul, man ahabani kana ma'ipil jannah. Saha-saha jalma anu geus cinta ka kami, mangka eta jalma teh rejengan jeung kami di surga. Tah mudah-mudahan atuh urang sadayana tiasa umpal ngariung di dieu teh eta teh naon? Karena inget kana hadis Kangjeng Rasul ari nyangan ilmu teh pardu pikeun ka sakabeh jalma muslim jeung sakabeh jalma muslim awewe, muslim lalaki jeung muslim awewe. Pardu eta teh mata kurang ingin ka ieu tempat. Mudah-mudahan urang digolongkeun kana jalmi anu dikacinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan anu kadua dina waktu kejadian Isra wal Mi'raj, keimanan anu kadua nyaeta keimanan Abdullah. Ari Abdullah mah 100%. Ari Abdullah mah mang eta mah kita mang-mangkeun kana kejadian Isra wal Mi'raj. Cek manehanana mah ari urang mah kumaha lobana we. Lamun loba meureunana anu percaya, kuring mah erek percaya kana kejadian Isra wal Mi'raj. Lamun loba anu teu percaya, kuring mah moal percaya aja kana kejadian Isra wal Mi'raj. Tah eta mah keimanan Abdullah mamangkeun kana kejadian Isra wal Mi'raj. Dina hiji waktos eta Abdullah diuji keimananna ku Allah Subhanahu wa taala. Dina hiji waktos eta Abdullah teh ieu meureunana kawahangan, erek mani meureunana hareudang. Lamun zaman ayeuna mah meureun budak santri erek ngecrik, erek ngalauk digana teh. Ari pas waktu eta kana cai Abdullah erek mani lok kana cai pas hudang-hudang deui keluar tina cai eta Abdullah anu asalna lalaki berubah jadi awewe. Kusabab naon diuji keimananana tah ku Allah Subhanahu wa taala. Tah lamun urang mamangkeun kana kejadian Isra wal Mi'raj, ulah wani-wani wae ingin kasibuni kong arek mani-mani di rumah. Bisi naon? Bisi diubah ku Allah anu asalna lalaki jadi awewe. Pan era teuing urang meunah.
anu asalna teh gagang gayung efek teh jadi yeuna jadi gayung naon ada hati-hati ulah mah geus percaya kana kejadian Isra wal Mi'raj anu katilu keimanan anu katilu teh nyaeta eta mah 100% terpercaya we kana kejadian Isra wal Mi'raj teh keimanan sana kitu Abu Jahal ari Abu Jahal mah aing baca teu percaya mah kamaneh mah teu aduh bawa ni anak cekak jeung Rasul buat nyebut mah mun eri dipanggil dia gambel tema dipanggil mah moal segala bawanya saya tamat terpercaya Allah karena kejadian Isra wal Mi'raj bahkan cenah urang mah leuwih di kitu ge moal percaya leuwih leutik kejadian Isra wal Mi'raj di kejadian Isra wal Mi'raj yang mau percaya bahkan bulan belah mukjizat Kangjeng Rasul bulan belah eta bulan terus sujud ka Kangjeng Rasul si eta manyaksikeun kana eta mukjizat anggar teu percaya sok sanajan nyaksikeun tah matakan umat Kangjeng Rasul akhir zaman dimuliakeun ku Allah teh naon sok sanajan teu ningali kana mukjizat Kangjeng Rasul sok sanajan henteu kantos rerenjengan bahkan lamun cek bahalna meureun ngopi bareng sareng Kangjeng Rasul teu can pernah tapi dina hatena geus aya keimanan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kusabab naon kusabab keimanan jeung ketakwaan sabab syaur Allah geuning dina Al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum mulia na hiji jalma teh eta kusabab kamulia kusabab katakwaanana jadi anu jadi barometer kehidupan urang teh lamun hayang mulia bagya dunia jeung akhirat teh deui kudu takwa ka Allah kudu takwa ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna mah kudu iman percaya ka Allah percaya karena utusan-utusan Allah nyaeta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah eta nu kahiji cenah al-iman billah anu kadua perkara anu panghade-hadena tina sakabeh perkara nyaeta wa ulil muslimin mereka manfaatan mereka hadean untuk bahasa ayeuna mereka hadean kata tanah urang ka sesama muslim kadulur urang kunaon cenah bil maqali ku ucapan eta mah kunaon we bil maqali au bil jahi ere ku kakawasaan au bil mali atau ere ku harta kumaha contohna urang mereka manfaatan mereka hadean ku ucapan ka tetangga urang kieu ka sesama muslim atawa lamun aya jalma nu nanyakeun alamat ieu sabaraha kilometer deui pokona mah eta deukeut cenah 2 kilometer deui pokona mah kiri jeung kanan we kade pengkolanana teh ulah leuwih teh eta ulah disasarekeun kade lain dia mah kos Google Map geuningan urang keur dina jamatan dititah mengkol panri ieu dituturkeun eta pokon salah Google Map teh ulah kareta ulah kos kitu bejaan ku urang atawa aya tetangga urang keur dina kasalahan dina padurakaan dina pamaksiatan papatahan ku urang teh sok wasiatan papatahan bere mau itu hasanah ulah diantep ku urang teh sabab eta cirina mikanyaah ka sesama muslim ciri urang mikanyaah ka tatangga urang kade anu jadi tatangga anu di papatahan dia ulah amok di papatahan teh nah cenah naon asa mah budak leutik kamari ulah kitu kade cicing we selama ari ngaku salama tong ngomong aubil jahi atawa mereka manfaatan mereka hadean teh ku kekawasaan model kumaha model pamarentah boga kekawasaan di pamarentah di negara tah lamun negara urang teu aman lamun kampung urang teu aman urang amankeun ku Bapak RT meureun lamun di dieu mah
amankeun ku urang teh lamun aya kaributan untuk para rukuh aya kagandengan pan diamankeun ku Bapak RT mah pasti henteu boga cenah kakawasaan mah aubil mali atawa mere kahadean ka tatangga urang ka sesama muslim teh aubil mali atawa ku harta urang ku harta nu dipiga-boga ku urang da urang mah cenah henteu kasebut jelema beunghar keun bae anu penting mah boga harta dina saleuwihkeun kacukupan urang eta ge geus disebut beunghar bae sok urang teh bikeun lamun aya tatangga urang anu keur kasusahan anu keur kalaparan lain diantep ieu mah keur hayang ningali sakaratna ulah kitu kade ulah kurang teh sok bere lamun butuhan beas urang bere beas lamun meureunnan butuhan teh duit bere urang teh duit jeung dieu ulah kungsi dipen kade sing inget we sabab eta teh panghade-hadena pangabdol-abdolna pangutama-utamana tina sakabeh perkara salat mah osok puasa mah osok tapi jeung tatangga goreng anger we eta teh diperhitungkeun keimananna teh aubil badani atawa merek kamanfaatanana teh ku badan model kumaha model ieu mah meureun aya tatangga urang keur kuliah keur ngabangun imah atawa tatangga urang teh keur ngabangun masjid tatangga urang teh keur ngabangun naon wae toh urang teh bantuan sok datang ka eta tempat bantuan ku urang teh da bungaheun tatangga teh panamun ku urang dibantuan lamun ku urang dibantuan teu pira nyokot adukan saemer eta teh bungaheun panan ari nyokot adukan saemer tuh pan ari eta mah kopi na aya dibere rokokna ongkoh le ieu mah mantuan teh mantuan ngopi jeung mantuan ngarokok ka tatangga teh keur mah tatangga kasusahan kalah-kalah urang di kitu-kitu atuh bogo we beuki kasusahan ka tatangga urang teh ulah kitu kade sabab mere kahadean ka jelema Islam teh perkara anu panghade-hadena tina sakabeh perkara umri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha cenah saur kangjeng Rasul man asbaha la yanwil dulma ala ahadin ghufira lahu majana man sing sabae jalmana asbaha anu waktu isuk-isukna teh la yanwi etan dengan niatan si eta jalma teh adul ma kana ngadolim al ahadin ka hiji jalma mangka ghufira lahu majana dihampura sakabeh dosa-dosa anu geus dilakukeun ku eta jalma tah ulah ngadolim urang teh kababaturan urang ka tatangga urang ulah sabab dihampura eta sakabeh dosa anu geus dilakukeun ku Allah Subhanahu wa taala wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'il hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin wa man jeung sabae jalmana asbaha saur Kangjeng Rasul anu dina waktu isuk-isukna teh yanwi eta nganiatan si eta jalma teh nusratal madlumi kana nulungan ka jalma nu didolim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin mangka eta si jalma teh teu beda saperti dibere ganjaran haji anu mabrur kumaha cenah carana kumaha cenah contona nulungan jalma nu didolim teh model lima aya jalma meureun keur kasusahan keur didolim ku jelema nu sejen model dibadog tah ku urang teh bantuan ulah diantep keun si hayang ningali ku urang hayang ningali di siksa na ku badog eta jelema ulah kitu ku urang teh bantuan lamun urang boga kekuatan mah bantuan bahkan lamun urang boga badil mah badil eta begal teh so sabab eta ganjaran teh gede gini kana lahu ka ajri hajatin mabrurati berbeda eta si jalma teh diganjar saperti ganjaran haji mabrur
pan urang itu mah kudu gede modal anu kahijina mah pan urang anu kahijina mah itu teh modal lah dari kawasan kawasan itu kuat insyaallah mereka kabang malah melembang lah kemudian aya di batur makana sepeda kayak gitu ka Mekah teh eta teh ku sabab kahijina tos dikersakeun ku Allah anu kadoana tekadna anu kuat hayang ini ka itu dari orang mageningan jag nama boro-boro ka itu meureuna di DG babarabaneun boga budak boga pamajikan mah tah eta teh seperti haji anu mabrur wa qada'i hajatil muslimin jeung deui nekanan nyumponan kana hajat jalma muslim pangabutuh jalma muslim lamun aya jalma muslim boga pangabutuh ka urang erek ngahutang duit nah kurang teh bere lain ieu mah disubut-subut geus nama nu sok padahal mah aya ade ngalakeun bantal ulah kitu sok urang teh berean lamun aya jalma nu butuh ka urang eta oge ganjaran teh teu beda seperti ganjaran haji nu mabrur surga Rasul. Oge di samping urang nulungan ka jalma anu didolim, urang nulungan ka jalma anu boga butuh ka urang dibere ganjaran haji nu mabrur dina sapali hadis Kangjeng Rasul deui wa qala alaihi salam ahabul ibadi ila Allah taala anfa'un nas linnas. Ari anu paling dipika cintana abdi kami ilallahi ta'ala munggu Allah ta'ala anfa'una sirinnas nyaeta jalma anu mereka manfaatan mereka hadean ke sesama tuh di samping urang teh menang ganjaran haji nu mabrur oge urang teh jalma anu dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala pan ari jalma anu dipika cinta ku Allah mah geuning hayang naon ge dibere meureun sok elon urang boga budak geuningan eta budak teh nurut kana jadi inung bapana pas dari bakal dipikanya anggar sok inung bapana hayang naon-naon oge dibere pahayang ape dibere pan geuning model mangkiwil tah buat sebab naon teh kusarok baekeun mas santren atuh mahal budak hayangan mas santren teh dibere pasti ku inung bapana teh ku sabab naon dipika cinta dipika nyaah ku inung bapana ieu oge lamun aya abdi Allah aya hamba Allah anu ngahambakeun ka Allah anu turut tumut kana ajaran Allah pasti eta abdi hamba teh dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala paling dipika cinta atuh Kangjeng Rasul oge panjalmi anu dipika cinta ku Allah anu paling dipika cinta ku Allah eta teh ku sabab naon ku sabab katakwaan ku sabab kemuliaan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge teh kasesama pan aya Kangjeng Rasul mah beda jeung urang kajalma kafir oge geuningan Kangjeng Rasul mah beda jeung urang lamun aya jalma kafir atawa jalma Islam tedamang pan geuning dijenguk ku Kangjeng Rasul mah beda jeung urang kan aya urang mah geuning lamun aya tetangga keur gering teh kalahkeun ieu proyek anu selanjutnya kalahkeun kitu ulah kitu nu ngomong proyek ieu mah aya jalma nu gering eta tetangga urang gering teh kok urang teh di kajaba ku urang di Lombok teh sabari mawa kadaharan kata tangga urang di pantungakeun teh tah Kangjeng Rasul jalmi anu paling dipika cinta ku sabab akhlakna sae ku sabab katakwaan ka Allah ku sabab kemuliaan anu tos dipaparingkeun ku Allah ka Kangjeng Rasul sabab eta Kangjeng Rasul mah panggeuninganan gelarna ge Sayyidul Makhluqat Sayyidul Mursalin rajana para makhluk rajana para rasul moal aya deui dalem pangmulia-muliana Kangjeng Rasul alam dunia oge saur Kangjeng Rasul wa afdhalul a'mali yadkhulu sururi ala qalbil mu'minin
yatrudu anhu ju'an au kas'u anhu karban au yakdilahu dainan. Kumajna jeung ari pang abdul amal idkhulu sururi ala qalbil mu'minin eta mereka bungahan kana hatena jalma anu mukmin jalma anu iman yatrudu anhu ju'an anu nolak anu ngaleungitkeun ti si eta mukmin teh ju'an kana lapar. Model kumaha aya santri meureun mah kalaparan di kobongan teh tebogeun beas arek masak teboga beas meureunna ari maupuk udah haram cenah pirakunya ari hukumna diaji tapi kuak pao santri pu eta mah aya mangga batur di pao pang santri mah lain di pao eta mereka disebutkan dua wartos kada ulah kitu santri percaya santri mah tapi beja geus puguh nyamurna eta mah ridoeuna ge lamun geus nyaho eta jalma teh ridoeun kurang diala eta mah teu dosa lamun geus puguh teu ridoeuna mah insyaallah eta pasti lain insyaallah dosana kurang diala. Tah aya mang santri meureun kalaparan ari erek ngalamana dan batur urang teu boga tangkal pun guru oge pan teu gaduheun tangkal mah geus dituar geuninganna lamun aya mah eta teh kayak akhir santrina kalaparan eta santri teh cicing yang meureun di masjid kitu di panglumpatanah cenah erek karuang ka Gusti sugawe cenah asal lapar teh jadi wareg ujug-ujug ngadua we eta santri teh ngawirid berhenti anting wiridan ya biasa kikiduane berhenti mah qulu ala eta mah pek teh jol teh eta tatangana kobong mangcaet meureun jol jangan ada ujang kunaon cenah jang santri eta beungeut nikat ngalas kitu beuteung ukur bukaan cenah mang itu can mang cenah 2 bulan ya aku jang can mang 2 bulan teh oke can mang cenah mang 2 dinten abdi teh cenah kusabab daya beas atuh make dijual ka abang kamari pan paket yang paket untuk boga paket cenah yang cetan ning si empem cenah tuh cenah atuh anu bias di mana teh copot deui cenah tuh kayak dibikeun ku amang kawan pinter teh santri pinter santri mah dijual ka samang eta kete dibikeun ku samang eta teh ka santrina anu ngajualna pinter kitu mah santri politik rege tah cenah jung beas cokot 2 liter lain anu di maneh teh cenah anu dijual kamari teh cenah mang 2 liter kok cenah beas 2 liter 2 bulanan kudu mah si awas wah 2 bulanan mah teu cenah ribu mang sabulat pun sapoe ya ada orang teh hayam cenah mangpat kitu tuh cenah jung kasih ibi cokot cenah beas 2 liter dicokot tadi pasak teh tah beas teh tuluy didahar ku santri sampai ka hatena eta santri teh bungaheun didoakeun samangna teh hei mangku aku uing didoakeun cenah amang sing jadi jelema beunghar sabeungharna pangbeungharna di ieu kampung cenah atuh kekantorane jang mudah-mudahan masih dijabah eta doa ujang keur aman ku sababunga teh sampai ka santri ngadoakeun gitu tah insyaallah eta jalma bakal menang kaberkahan dunia jeung akhirat lamun kitu bari tapi bari ikhlas lain sebab aya karena-karenaan lamun aya tatangana kakare eta si jalma teh daekeun sedekah daeng ngatingalieun ku tatangana aya kaoner meureun wah cenah si eta mah ketol sedekahna ge cenah ka santri ge sedekah tingalikeun aya hayam dipikeun ka santri tapi hayam nu muyung mongobur gawe mun aya muyung beasna tapi eta sedekahna teh hareupeun tatangana bari niatna teh hayang katingali hayang menang oner-oner hayang menang pujian tatangana eta mah teu jadi kanyaran kade tia eta mah hayang katingali ku tatangana urang mah
lain kitu anu menang ganjaran panghade-hadena amal teh lain kitu mere kabungahan ka jalma mukmin teh lain kitu lain anu dina hatena ria lain anu dina hatena hayang kapuji ku batur awi ya kesipu anu karban atawa cenah ngilangkeun ti si eta mukmin teh karban kana kabingung tah atawa cenah mere kabungahan teh kajaman keur bingung model imam meureun pakare kawin jeung teh mun meureun kawin ai pas kitu teh meureun pas kawin teh sugan teh rek ngeunah ari peuleuh teh mangeunah kitu tinggal mamun tapi pas kurang mah panggil geuningan ai nu teu boga usaha mah pan boro-boro geuning sirah teh pabaliut teh digana teh hayang duit hayang malah duit pan geuningan hese ari komo lamun jalmana teu bisa kana naon mah teh kumaha bareuna bingung kada si jalma teh sampai ke kolong ini teh ka masjid da pasti panglompatan teh masjid tiis di masjid keunah teu aduh hayang ngadengkeun hate teh jeung pikiran keunah di masjid ini tah ka masjid kusabab bingung jol we tah aya tatanggana ka masjid merek salat berenang cenah ari akang kunaon cenah menika kuat kitu bingung-bingung teuing katingalina ku amang teh muhun kang bingung teh sim abdi teh cenah nya gaduh bojo gaduh kewajiban apakah tapi pada malan teu aya cenah oh atuh cenah jakot kaleresan kitu tuh cenah di amang aya sawah tuh erek mah cenah gawe di sawah amang atuh kantanan cenah da abdi teh da teu gaduh aji saperak-perak acan hayang mere apakah ka bojo oge hese cenah bunga eta si jalma nu keur bingung teh kusabab dibere pagawean kumaha lamun dibere duitna meureunna bunga pisan tah eta teh panghade-hadena amal mere kabungahan ka jal kana hate dan jalma mukmin aukar awyakdi lahu dainan atawa cenah ma pangmayarkeun hutangna tatangga urang model imah meureun aya tatangga anu boga hutang lain bang emok jalan ini atawa ka jalma anu marenteng-rentengkeun atuh dikali-kalikeun lamun teu mayar geuning sabulan dikali saanu atuh eta hutangna teh jadi gede jadi numpuk kusabab teu bisa mayar we meureunna hese da boro-boro jang mayar hutang yang mayar napakah dikata ka pamajikan hese bingung kata si jalma teh kurang teh pangayarkeun we eta hutangna teh bari kurang papatahan mang kade ulah daet-daet deui tah minjem kana nu kararitu mah direnten-renten kitu mah ulah cenah tipu ka amangna we karunya cenah tah heuh cenah cik samangna teh cenah da lain naon kapaksa kamari mah kaseret tina pokona mah kaseret ku pamajikan ada korokan cenah lamun kitu mah da malek minjem tah siapa teh sampai ka sadar sampai ka bunga hatena teh eta teh sarua jeung urang migawe panghade-hadena pagawean sareng Kangjeng Rasul. Jadi simpulna lamun urang hayang meunang kabagyaan dunia jeung akhirat kuncina teh kudu takwa tapi urang mah bisa takwa lamun urang teu boga kaimanan dina hate ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, cirina jalma takwa lamun eta jalma geus aya katakwaan dina hatena, aya katakwaan, aya keimanan ka Allah, pasti eta jalma teh bakal migawe kana sakumaha parentahan Allah Subhanahu wa taala. Pasti bakal mere kahatean we sok gerak ka tatangna. Lamun jalma geus takwa merek naon deui cenah meureunna di alam dunia dengan naon deui meureunna kalieur-lieur geus we cenah sakti ayatna jalma nu takwa mah sabab saul Allah
jalma nu takwa pasti bakal menang kebahagiaan dunia jeung akhirat. Ta eta anu dua teh panghade-hadena amal, anu panghade-hadena perkara teh sakabeh perkara ieu mah lawanana cenah. Mana lawanan tina anu dua tadi? Wa khoslatan la saya akhbasu ay anjasa minhuma asyirku billah wa duru bil muslimin. Wa khoslatani jeung ari anu dua perkara la saya eta henteu aya deui hiji perkara akhbasu anu leuwih goreng ay anjasu bahkan leuwih najis tinimbang gogo, leuwih najis tinimbang hewan-hewan anu najis bola doh leuwih teh eta minhuma tina nu dua. Naon cenah nu dua teh? Asyirku billah wa duru bil muslimin. Nu kahijina syirik ka Allah Subhanahu wa taala. Eta teh panggoreng-gorengna perkara tina sakabeh perkara. Bahkan mulia keneh lamun dibandingkeun mah mulia keneh anjing meurna tinimbang ieu jelema ge di pandangan Allah mah. Pati-pati ku Allah diciptakeun eta anjing eta goblok lamun manfaatna lamun hadena moal diciptakeun. Tah ieu jalma nu syirik leuwih najis leuwih goreng tinimbang goblok pokona mah. Syirik ka Allah kumaha nyekutukeun Allah ngaduakeun Allah sok geura model urang we lah pokona mah lalaki. Lamun seuk diduakeun ku kabogoh da pasti teh seueuh hate teh atawa ibu-ibu dicanung ku bapakna ku bapak budak panah eta teh hate teh bahkan gering geuninganan kuat ngalang layung lila teh gering teh gering nangtung teh teh ku sabab naon ku sabab diduakeun pamode ieu Allah anu jadi pangeran urang khaliq nah sakabeh makhluk anu nyiptakeun sakabeh makhluk diduakeun ditilukeun bahkan geuning batur mah aya Tuhan teh Tuhan Bapa aya Tuhan Ibu Tuhan Anak ulah kade nu kitu mah sabab eta teh nyekutukeun Allah teu nuhun bahkan berdung ka eta jalma anu nyekutukeun ka Allah. Anu kaduana diduruk-durukeun ya. Anu kaduana wa duru bil muslimin. Anu kaduana mah panggoreng-gorengna perkara tina nu dua perkara teh nyaeta mere kamadaratan nyelakakeun lamun sakurang mah ka jalma muslim, ka tatangga urang, ka dulur urang, ka babaturan urang. Dina naon cenah? Bi abdanihim dina badanna eta jalma muslim. Model meureun ieu mah aya pamuda keur naon keur hees dina ieu keur hees di saung lamun aya mah lain di saung geuning di pago di pos tah keur gadang keur hees eta pamuda teh ari ku urang teh kalahkeun si bibirna teh dipurulukan ku uyah atawa ku cengek tah eta teh sarua jeung nyelakakeun da teu dinoeun sok lamun ieu lamun nyaho moal daekeun meureun neungeul ka urang ge. Ulah kareta bi abdanihim dina badana jalma muslim au amalihim atawa dina hartana jalma muslim. Model kumaha hartana? Model aya meunang HP-na imam bang santri baik ku kasal kabogohna dipaok ku batur. Kabogohna teh dipaok babaturanna teh tah poe. Ieu cenah HP-na anu mau kabogoh aing teh saanu sumput geuna kurang atau dijual eta teh sarua doli atawa aya motorna kempesan bana teh atawa diasupan ku cai si kemabotna teh ulah kade sarua jeung nyelakakeun ka jalma muslim nyelakakeun ka babaturan urang atawa aya hayangna hayang tetangga urang ingit meunang ka ieu ka imah urang aya koyongkongan da kusabab iji kan boba angeurna kata tanah gabuwa tah yang dipalero sampai ka paena tah eta ge sarua jeung nyelakakeun kana hartana jalma muslim nyelakakeun kana hartana tatangga urang nah
oke gitu fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimu lillahi ta'ala wa safaqatu lil khalqihi. Sabab sanyanya nasakabeh parentahan Allah Ta'ala lamun cipta di lamun jalma takwa pasti bakal migawe kana sakabeh parentahan Allah. Tah cek di dieu sanyanya nasakabeh parentahan Allah Ta'ala eta teu tarji'u balik. Eta parentahan Allah Ta'ala teh il khoslataini kana dua perkara. Mana dua perkara teh? At-ta'zimu lillah kahiji kana ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merenang eueuh deui parentahan Allah teh nyaeta kudu ngagungkeun urang sebagai hambana ka Allah Ta'ala. Urang teh kudu ngagungkeun, kudu ngamuliakeun ka Allah Ta'ala teh. Kunaon ku cara naon? Ku cara migawe kana parentahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nu disebut jalma takwa, kaasupkeun kana golongan takwa. Wasafaqatu li khalqihi jeung mikanyaah, mika welas, mika asih, mika deudeuh ka makhlukna. Pan hayang oge makhluk eta teh makhluk Allah. Pan doma oge makhluk Allah eta ge ngangkat cek teu berakal berenang. Da ari kana teras mah eta mah wajar we madolna teras wajar hayang mah teu berakal. Atuh kari lapet urang teh tong sampai kari paehan hayang tetangga. Ulah kitu. Sabab eta teh sarwajib teu mikanyaah kana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi eta jalma teh lamun geus mikanyaah ka Allah, geus ngagungkeun ka Allah, mikanyaah kana makhluk Allah, ngagungkeun ka Allah, eta jalma teh geus pasti takwa dina hate. Geus pasti aya katakwaan dina hatena. Tah sakitu bae pangilisim abdi hapunten bilih seueur kalapatan, bilih aya kata-kata, bilih aya cariosan anu kirang maranah dina manah para bapak sadayana. Hapunten sadayana, hapunten sarebu hapunten terbiasa abdi